bisa ngatur laku lampahna, loba migawe salah kalayan poho kana ibadah. Kiwari bencana kernya badi marca pada erupsi banjir longsor gempa, gas dianggap biasa padahal eta pangeling tinu maha kawasa. Dina laku lampa anu salah dipapada umat manusia, ngahalalkeun sagala cara pikeun minuhan nafsu dunyana. Nu teu mahna mawa cilaka kabalarian, giliran aya bencana karak nyalahkeun alam semesta. Gunung bitu hujan angin jen banjir